Aduh, mules, aduh, parkir daya, mules. Aduh. Sakieu wae nya. Maneh karek kudang sare? Heeh, kunaon? Astagfirullahaladzim. Anu sugan, aduh. Penting kan sare-sare. Wih, dengarkeun urang. Naon? Mang Adem pamajikana tereh ngalahirkeun. Nasib arwah kumaha engkenya? Biasa we atuh bantu sabisa-bisana lah. Ting mah ada mah. Da kumaha maneh da kabisa atuh. Hah, aya Naon pa ngabisa maneh? Coba ayeuna mah. Geus diajar nang impi mah biasa. Maneh kumaha teh ayeuna? Bang Adem. Bantuan Urang mah ek mantuan ku doa we lah urang. maneh? Heeh, ku doa. Pik, Kulan. kanalyo. Mang Adem euy. Lain. Mah ada udah. Ayo. Kanalyo. Naon Mang Adem? Kan pamajikan teh ngalahirkeun iwang ka imah heula we ayeuna mah. Urang latihan yang Latihan? heeh. Latihan bising ge pas rek ngalahirkeun sahanteuna panik meureun tapi ayeuna urang latihan heula. Oh, simulasi heula. Simulasi Iya, iwang ka bagian imah. naon atuh? Kewe di imah ngobrolna mah. Ayeuna mau latihan heula yuk. Ciga nu barung kitu di dieu. Yuk latihan heula we. Ayo. Mana? Duduk ya teh. Nariok lah, hadinya nariok lah. Iya. Hadinya deh. Nyungna. Nyungna. Naon? Hadiyo. Pantes geus 13 bulan. Hadiyo. Naon eta asal ramean kieu? Duka Mang Adem tah. Kan ieu teh geus bulan alaeun. Urang latihan heula we atuh bisi engke ame teu dina waktuna teu panik teuing urang diajar ngalahirkeun heula we ayeuna. Oh, Da ngawen. bisi engke dina waktu mah sok raribut geuning aya persiapan mah latihan segala we. Jadi engke teh moal kumaha ngaranna teh lah moal reuas. Mararewas mal panik. Relax. gitu. Latihan heula nya. Aya latihan. Latihan heula we ayeuna mah sementara. Sok atuh. Kalau buka tuh handphone-nya, Ini sok. Nya sok. buka tuh handphone ya. Tadi atunya. Nah, berdaknya aya teh kan bulan aeun. Jadi kudu persiapan teh ayeuna. Ulah futsal wae jeung main bola nu latihan teh mental ge rek ngalahirkeun kudu geus siap. Oh, jangan. Kan teu apal ning sok hedar rek ngalahirkeun mah jalan tah ge diuyuh. Atunya ilmu gitunya. Sok aya latihan, Pak. Bere latihan, bere arahan. Wi, kan dia Wi. Ya Wi. Nah, naon? Kan dia. Saya handphone engke namun sekirana dina waktuna pas kira-kira rek ngalahirkeun pangnelponkeun Bu Bidan. Dia teleponannya kadanya Siap urang tah. kada merendah aya di dinya da tinggal-tinggal heula we. Oh, siap mah. Aya abi naon abi? Opik sama kadieu mun pas dina waktuna opik mah bagian mawa kantong. Ta ieu kantong bisa pas karasa beuteung. Ieu pamawakeun ieu kantong. Nah, kantong nu kitu. Ieu kantong di jerona salin-salin unggul ieu teh pernel ka teh popok sagala rupa aya di dinya. Mau kantong mah. Pas dina waktuna. Nama yuk geus ngadareuk deui ka ditu. Ayo. Pang persiapan latihan dia simpen heula we di dinya eta mah. Ayeuna persiapan karasa beuteung cobaan. Oh, dites gitu. Tes cobaan. Mau langkuban. Moal. Malah kieu we namanya. Aduh. Itu asa mules ya. Kumaha eta? Wi itu Pak. Aduh, mana itu? Halo? Kantong pik gimana? Mana atuh adik? Mana HP-na? Pak. Oh iya. Mana atuh sok balung gitu. Dikunci dia. Hi ka dieu kual kasep. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Bu. Halo. Nah, mana ka halo mah? Si teteh ieu anu nelponna. Oh, gara kumaha? Cobaan. Speak we. Heeh, sok. Aduh, terus kieu. Kartu Excel Anda berada dalam masa tenggang. Segera isi ulang untuk dapat melakukan panggilan keluar. Nah, ieu masih teteh ieu mah ciga. Anu. Ciga nu sok nelponan ka urang, teteh giung. Wah, Heeh. Bawa budakna. Bejakeun. Teteh wartoskeun nu nya ka Bu, kasih ibuna ka dieu kitu. Di dieu bade nu Penting ngalahirkeun. gitu. Aduh, asa mules kieu nya, mules pisan. Kunaon atuh moal segala Mana kunaon. tulu mana mules teh hanan aduh harus teh nu agung cik awas rek nangunyar halerin awas.
Aduh, itu mules kieu aduh. Kudu kieu gitu aduh. Aduh, kudu kieu gitu. Ikuran jeung kakorangan gitu Aduh, segala selesai, juga jelas. ieu kekudaan Si atuh. atuh barudak itu bawaan ka dia gerak gerak. Wih. Mules aduh. Tadi aduh, aya naon? Anak gara gitu teman pas dina waktuna. Aduh. Bau kanu. Tadi kieu. Tapi ulah bari ngajeng angga segala atuh. Latihan cu atuh Aduh, Gusti. aing mah ibu kieu kumaha atuh? Bau kieu aduh. Bau kieu. Iya, gara sabeuteuh. Aduh, kumaha tuh da? Ieu mules. Kumaha tuh? Si ibu lila dia teh. Si ibuna Atas di jalannya. Hanya keur di Atuh lah jalan. ibu eta wae lah dilat mah ibu naon atuh lah parajin. Aku rek hiji-hijina eta. Eta aku Kudu hiji. Ngabawa ya persiapan wangi itu kabidan. kabidan ya ayeuna kabidan. Kantong. Mules aduh Gusti Rabu mules. Abewi. Ayo. Abewi. Ayo bagi ibu. Cing sabar Mang Adem, atuh Gusti Nagung, cing sabar. Nah, itu. Aduh, panik po aku panik. Ieu mah ayo. Aduh Gusti Rabu mules ai. Mules. Aduh Oh, mules. iya, ai. iya. Ulah lawan nang si ieu murag budakna. Awas. Tah kitu barudak engke teh Pak. Naon Pak? Heeh, tah kitu dia ka. Lain Mang Adem karek simulasi ge geus dagdikduk ieu di Heeh, ieu. engke lamun pas dina waktuna kan aya yang saya latihan persiapan mun ke dina waktuna mun rek ngalahirkeun kudu kitu kudu sigap. Sigap jadi siaga, siap antar jaga kitu ulah lalai, ulah Alah ayeuna nase. ngumpul latihan teh isuk kudu latihan. Tadina waktuna teh kudu ayeuna kulantaran saya persiapan dia latihan tadina waktuna kudu sigap. Siap siaga setiap saat. Ah, siap. Udah kumaha ge kumaha engke nya. Isuk latihan deui. Isuk latihan deui. Asal terus abi mana? Kalau main masalah eta mah pokona mah dina waktuna lamun rek ngalahirkeun kudu siap siaga pokona mah. Siap. Nya amatnya kitu nya. Isuk latihan deui we jeung sakitu deui. Masih tere. Kontek biasa. Ya siap. Nah, mah aya mah kitu we geus beres ieu da. Jeung Assalamualaikum. Salam. Nuhun ya Jang. Oh. Siap.